Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepangdi sareng Bapa yang nurusup dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 8 SMP Pule Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna Bapa masih ngabahasnya ngeunaan materi pakeman basa nya atau di dia bab 4 ya. Masih ngabahas ngeunaan di jenis-jenis pakeman basa. Mung dina pertemuan ayeuna anu bakal dibahas ku Bapa nyaeta timimiti halaman 73 nya ngeunaan cacandran dugikeun ka naon jenis-jenis prasa ya. Mangga kanu hidup sadayana kanggo pengabsenan sapertos biasa dikirim di kolom komentar channel YouTube Bapa ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Sareng siapkeun heula mangga buku paket sareng buku catatanna nya. Mangga urang kawitan ayeuna. Oke, materi nu kahiji nu bakal Bapa bahas nyaeta ngeunaan cacandran. Nah, di dieu cacandran nya halaman 73 dijelaskeun nu disebut cacandran teh nyaeta panataan kana pasipatan tempat. Nah, ya jadi di dieu keluna teh nyaeta ngagambarkeun tempat ya. Anu saebrehan mah jiga nujum atawa ramalan. Jadi ngagambarkeun tempat anu mana digambarkeun tempat anu jelas teh jiga anu ramalan ya. Dijelaskeun deui dina nataan tempat teh ya henteu diebrehkeun sacerewelna nya sagemblengan tapi rereana mah disalindungkeun atawa disindirkeun ya. Jadi misalnya ya Bapak ngagambarkeun Purwakarta. Nah ya kadang Purwakarta disebut teh nyaeta Purwakarta istimewa ya. Nah eta teh mangrupakeun cacandran atau bareto Purwakarta satu acan Purwakarta istimewa teh sebutanna teh Purwakarta kota santri. Nah ya kecap Purwakarta kota santri ya teh mangrupakeun cacandran ya atawa tadi ya non panataan kana pasipatan hiji tempat. Nah contohna di dieu aya Bandung heureun ku tangtung. Nah maksudna teh nyaeta Bandung ayeuna teh loba atawa rea ku gedung-gedung anu tinggi, makana disebut tangtung. Nah tangtung di dieu teh nyaeta gedung yang tinggi. Aya Ciamis, amis kumaneh. Nah artina masyarakat Ciamis mah sifatna teh nyaeta aralus nya hade sifatna teh. Aya Galunggung ngadeg tumenggung. Nah ya Galunggung ngadeg tumenggung artina teh nyaeta Gunung Galunggung mah bakal ngadeg moal istilahna moal runtuh nya moal runtuh bakatingku ajeg-ajegna Gunung Galunggung. Nah tadi disebut teh cacandran. Anu kadua aya caturangga. Nah caturangga teh nyaeta pasipatan anu aya dina kuda ya. Kuda teh ya sato kuda. Jadi di kebiasaan atau adat Sunda nya ketika zaman bareto nya lamun ngagaduhan kuda teh pasti ngabogaan sifat. Nah sifat-sifat ieu teh disebutna dina caturangga. Oke, ditinggal dina halaman 74. Di dieu aya sifat kuda anu satria tinayungan. Maksudna teh satria tinayungan teh watek kuda anu hade mawa rahayu kanu boga sarta matak mulia kanu nginguna. Nah jadi lamun misalnya hidup gaduh kuda anu sifatna teh satria tinayungan nya eta kuda teh hade pisan soalna naon mawa rahayu nya rahayu teh nyaeta beunghar kanu bogana. Nah tapi sakali deui ieu mah lain tong dihijikeun kana agama nya margi ieu mah hanya budaya saja ya budaya saja. Oke nu kadua aya turub layuan watek kuda atau sifat kuda anu kurang hade malah cek sakawa mah matak pikasieun. Nah nya jadi kuda anu pikasieun misalnya teh ya terus liar lah ya kuda liar nya itu disebut boga sifat teh nyaeta turub layunan nya sanajan geus diingu tapi tetep liar we nya kuda teh pikasieun berarti itu sifat teh nyaeta turub layuan ya. Anu katilu aya buaya ngangsar. Nah nya ieu sifat kuda anu mibanda watek mun dibawa mentah susukan sok kabawa palit. Nah jadi ieu mah sifat kuda anu lemah ya. Jadi lamun aya kuda anu dibawa ka susukan teh sok babari ka bawa palit ya terbawa arus. Nah disebutna eta buaya ngangsar. Anu salajengna anu kaopat aya tumpur ludes. Nah ieu sifat kuda anu goreng lantaran mawa sangsara atawa ludes kanu bogana. Nah lamun hidup boga kuda sifatna teh nyaeta tumpur ludes nya kuda eta teh berarti bakal
membuat kita miskin lah nya bahasa urang nama ya. Tapi sekali deh eta mah aya kaitana sabenerna mah ngan hanya budaya saja ya. Anu salajengna aya sumur Bandung. Nah, sumur Bandung nyaeta watek kuda anu hade lantaran matak loba rejeki kanu bogana. Nah, ieu mah hampir sami jeung satria tinayungan. Lamun gaduh kuda sifatna sumur Bandung, ieu mah matak loba rezekina ya. Aya deui anu sifatna Wisnu Murti. Nah, ieu watak kuda anu hade lantaran mawa kabagjaan kanu bogana. Nah, Wisnu Murti mah membuat bahagia yang mempunyai kuda tersebut ya. Anu terakhir aya sifat kuda anu sekar panggung. Nyata watek kuda anu hade lantaran mawa karahayuan kanu bogana ya. Rahayu teh naon? Ya tadinya sehat, bahagia, senang ya. Nah, jadi itu mangrupakeun sifat-sifat anu aya dina kuda. Mung sakali deui ya, ieu mah hanya tradisi saja, teu aya kaitana jeung agama. Misalnya tadi boga kuda ieu pibeunghareun, boga kuda ieu teh bakal pimiskineun. Nah, teu aya kaitana ya, ini hanya sekedar budaya. Salajengna nyaeta uga. Nah, ya poin F nyaeta uga. Nah, dina buku paket masih halaman 74 di dieu uga teh nyaeta kaayaan anu geus nepi kana waktu nu dijanjikeun ku karuhun teh. Uga oge bisa dihartikeun mangrupakeun tujuman anu aya patalina jeung parobahan penting. Nah, jadi nu disebut uga teh naon? Nu disebut uga teh nyaeta ramalan. Nah, ya murni ramalan. Margi zaman bareto karuhun-karuhun urang nya geus ngaramalkeun yeuh kaayaan ayeuna teh bakal kumaha. Nah, makanya di dia aya kecap tujuman. Tujuman teh nyaeta wahyu atau bahasa Indonesia mah nyaeta nubuat. Nah, nya contohna naon? Contohna di dieu Sunda Nanjung upama nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Nah, ya aya kecap Nanjung, maksudna Nanjung teh nyaeta tinggi darajatna. Orang Sunda bakal tinggi darajatna lamun misalna non jelma anu pundung ti Bandung teh geus balik di ka Cikapundung. Tapi artina naon? Maksudna di dieu teh nyaeta orang Sunda bakal tinggi darajatna lamun misalna orang Sunda tersebut apal kana budayana. Jadi ulah nepikeun ka pohokeun kana budaya. Lamun misalna orang Sunda geus poho kana budaya moal nepikeun ka Nanjung atawa tinggi darajatna. Karena naon? Ya poho kana budayana. Nah, makana disebutkeun Sunda Nanjung upama nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui ya. Nu kadua aya deui Sunda Nanjung mun pulung geus turun ti Galunggung. Artina nyaeta Sunda bakal tinggi darajatna ya. Lamun misalna urang bisa ngajaga alam. Nah, ya di dia aya kecap pulung. Pulung teh nyaeta mengambil geus turun ti Galunggung ya. Mengambil bisa diartikeun nyaeta membersihkeun ya. Jadi lamun urang hayang tinggi darajatna, urang oge kudu bisa ngajaga alamna. Nah, eta maksud dina Sunda Nanjung mun pulung geus turun ti Galunggung ya. Jadi uga teh nyaeta ramalan ya. Aya deui nagara Kataraharja lamun Lebak Cawene geus kapanggih. Nah, ieu uga Banten. Artina aya Kataraharja teh adil atawa makmur ya. Terus aya lebak teh nyaeta lembah ya, lembah. Cawene, nah cawene teh artina teh nyaeta perempuan anu masih lajang ya, lajang. Geus kapanggih mungkin hartina teh nagara bisa adil nya lamun misalna geus kapanggih hiji tempat anu can kajamah ku jelema jeung rahasiana bisa terungkap. Nah, eta ya. Tapi memang Bapak maca sababaraha naon keterangan can aya anu mastikeun naon maksud dina Lebak Cawene geus kapanggih nya. Nah, hanya ieu mah entah berupa sirloka nya atau simbol saja atau gimana ya Bapak ge teu acan paham karena memang teu acan anu nyebatkeun pasti naon sih harti Lebak Cawene geus kapanggih. Tapi intina nya lamun misalnya negara hayang adil jeung makmur ya nya urang kudu misalnya bersih deui mungkin gitu ya kondisina kudu bersih deui hate urang nya raga urang jeung sajabana. Nah, eta ngeunaan uga. Oke. Lajengkeun salajengna nyaeta kecap injeuman. Nah, kecap injeuman mah
di dieu nyaeta kecap anu ngandung harti injeman atau kecap anu ngandung harti nu teu langsung nuduhkeun barangna. Nah eta kecap injeman. Contohna naon? Nah di dieu aya Neng Rosela teh kembangna Kampung Baraja. Nah di dieu aya kecap kembangna. Jadi Neng Rosela teh lain berarti bentukna kembangnya, tapi Neng Rosela teh kembang desa teh artina teh nyata awewe anu paling geulis di lembur eta. Nah eta disebut kecap injeman. Aya ari diajar teh kudu kaala buahna. Nah nya kaala buahna di dia artina teh nyata kudu beunang ilmu nah nya. Nah eta ari diajar teh kudu kaala buahna. Oke, nu terakhir nyata rakitan lantip. Rakitan lantip teh nyaeta susunan kecap atawa ungkara kalimah anu dihartikeunna henteu sacerewelna nya, tapi ku cara sindirnya. Contoh, leuh ku seungitna ngagoreng bawang teh. Nah nya di dia aya leuh ku seungit nu ngagoreng bawang. Nah nya artina teh nyaeta bau badan. Nah ya bau badan. Terus aya deui nung maneh geus didahar. Nah ya artina teh di dieu nyaeta ulah hawek nya jadi jelema teh nya. Terus aya deui jang ka dieu pangmiceunkeun tampolong ka sumur. Nah ya maksudna teh nyaeta pangmiceunkeun ka gorenganna ka sumur. Nah eta disebut rakitan lantip. Oke. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur dina pertemuan ayeuna nya insyaallah kin minggu payun santos UHB Bapak bakal ngabahas ngeunaan frasa nya, kalimat frasa. Kanggo mungkin bahan PTS nya di bab naon pakeman basa ieu nya. Turun kana paratosanana hapunten bilaya kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.